Babedilan teh aya anu bebeletokan, beletok anu make kertas. Di loco-loco. Kertas nanti dibaheum. Dibaheum tapi kan hayang ongkek di dibaheum. Ulah lepat. Kertasna di kolomo. Terus dilabatkeun geus di loco-loco. Kumaha mun tong ngagunakeun kata kolomo? Kumaha lamun digelomo ya? Tong hilap subrek anu subrek didoakeun lebet surga. Nu teh subrek didoakeun asup angin.